Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal wau jeung anapun ari wau eta patakunu mangka aya eta wau eta alamatan jadi ciri lirrob pikeun irob ropa fi mau diaini tetap dina dua tempat fi jamil mudzakkari salimi bener kaiji dina jama mudzakkar salim wa fil asmail khamsati kadua dina pirang-pirang isim anu 5 wa hiya ari asmail khamsah eta abuka hiji lapan abuka artina bapa sira bapa anjeun wa huka jeung lapan ahuka artina dulur anjeun wa muka jeung lapan muka hartosna bibi anjeun wa puka jeung lapan puka hartosna cangkem anjeun wa dumalin jeung lapan dumalin hartosna nu ngabogaan harta wa ammal wau jeung anapun ari wau eta patakunu mangka aya eta wau teh eta alamatan jadi ciri lirrofi pikeun irob ropa pi mau diaini dan dina dua tempat kade macana patakunu alamatan untuk alamatun naon sababna jadi hobar takun nyata kana jeung dulurna anu disebutkan tarpaul isma watan simbul khobaro sok ngaropakeun kana isimna nganasabkeun kana khobarna alamatan ieu jadi khobar kana dibacana nasab ya innallaha kana aliman ghafuro itu alimun tapi aliman sabaya kana didinya gas ari wau dipake ciri kana irob ropa eta dina dua tempat hiji dina kalimah jama mudzakkar salim anu pelenggeranana nyaeta majumi'a biwawin wanunin fi halatir robi yaliden wayain wanunin fi halatin nasbi wal jarri artina mana-mana kalimah anu dijamakeun ku wau jeung nun dina tingkah ropa ku iya jeung nun dina tingkah nasab jeung jr contoh mu'minuna aya wau aya nun aya eta keur tingkah ropa ada lamun tingkah jr mu'minina aya iya aya nun tingkah arti eta teh asup kana kategori jamak mudzakkar salim
Sing ingat keur tingkah ropa cirina teh nyata ku wau jeung nun. Keur tingkah naon nasab jeung JR eta cirina ku iya jeung nun. Saha mukminuna mukmin kabeh, mukminina ka jalma-jalma anu iman gitu nya. Oke bakal katingalina eta teh jadi khobar nya. Jadi isim fa'il maksudna. Atanapi jadi maf'ul gitu. Mun fa'il ku waw jeung nun biasana. Lamun ayeuna naon nasab eta maf'ul. Yes, kupingkeun. Nyieun jama mudzakkar salim eta meunang tina dua. Kahiji tina alam. Syaratna nyaeta alaman li mudzakkarin akilin kholin min ta'it ta'nisi wa minat tarkib. Artina ngaran anu tuduh kalalaki anu boga akal anu sepi tina ta tanis jeung tina tarkib majji. Deui lamun nyieun jama mudzakkar salim syaratna aya dua. Kahiji tina alam nyaeta alaman limudzakkarin akilin kholin min ta'ita nisi wa minat tarkib majji katanya. Hartina ngaran anu tuduh kalalaki anu boga akal anu sepi tina ta tanis jeung tarkib maji. Jadi di dia syaratna alam nyata opat. Tadi teh syaratna teh kudu alaman limudzakkarin akilin. Sementara alamna sendiri itu punya syarat. Syaratna alam eta opat. Hiji kudu tuduh kana ngaran lalaki. Khonan alaman limudzakkarin. Hiji. Kadua kudu tuduh kanu boga akal. Akilin. Katilu kudu sepi tina ta nis. Kholin minta ita nisin. Kaopat kudu sepi tina tarkib maji. Kholin wa minat tarkib maji tadi teh nya. Gitu. Rincianana nu bieu teh. Catatan tanbihun peringatan tarkib maji pelenggeranana nyaeta ja'lu ismaini bimanjalati ismin. Hartina ngajadikeun isim dua dina tempat isim sahiji. Itu ya. Sepi tina tarkib maji teh. Anu disebut tarkib maji teh nyaeta isim dua ditempatkan dina hiji. Lain tu inwan ya. Itu inwan mah jadi tilu. Gula, kopi, susu. Ieu mah dua jadi hiji ya. Aya deui bahasana teh trinitas. Naon cenah trinitas teh? 3 jadi 1. Majarkeun teh. Bakat ku hayang disebut Maha Esa. Indungna, bapana, anakna dihijikeun jadi hiji. Lah ieu mah lain tri berarti. Nan tu tas. 2 jadi hiji ya. Contoh alam ja'al umaruna ja'a geus datang saha al umaruna pirang-pirang Umar
Ja'al muslimuna. Sarua. Ja'a fi'il madi bina ma'lum. Mabnina pa patah. Aya a. Terus mana deui? Alif lam eta ciri isim. Mungkin tak inana naon garisna. Karena alif lam maksudna tentunya lain karena a. Geser. Alif lam jadi ciri isim. Al umaruna teh posisina jadi fa'il. Fa'ilna fa'il isim dohir. Jelas ku ngaran Umar. Lain ku kata ganti. Henteu ja'ahu. Ya. Henteu ayeuna ja'a alaihi henteu kitu. Tapi isimna isim dohir. Jelas al umaruna. Alamat ropa kuwawu sabab jama muzakkar salim. Dijieuna tina alam sabab nalika mufrad nama umarun tina ngaran dijieuna. Ya. Ku sabab lobaan jadi umaruna. Muslimun hiji Islam. Ku sabab lobaan nu datangna ja'al muslimuna. Itu ya. Nalika mufrad nama muslimun. Gitu. Kadua tina sifat nyen jama mudzakkar salim teh anu pelenggeranana nyaeta antakuna sifatan limudzakarin akilin kholiyatin minta itanisi laisat mimbabi af'ala fa'la'a wala fa'lana fu'la wala mimma yastawi fihi al mudzakkaru wal muannasu. Artina tingali kupinggan sifat anu tuduh ka lalaki anu boga akal anu sepi tina tanis jeung tina tarkib maji ya sakumaha tadi teh opat ya. Nah, tur mana jeung lain kaluar tina bab af'ala fa'la'a jeung lain kaluar tina bab fa'lana fu'la jeung hanteu sarua antara mudzakkar jeung muannas ya. Jadi sifat. Jadi atuh syaratna sifat eta aya 7. Kahiji kudu tuduh kana ngaran lalaki sarua jeung tadi. Kadua kudu tuduh kana boga akal sarua jeung tadi. Katilu kudu sepi tina tatanis sarua jeung tadi. Kaopat kudu sepi tina tarkib maji sarua jeung tadi. Tah tambahna dina sifat mah kalima ulah anut kana wajan af'ala fa'la'a. Nu kagenepna ulah anut kana wajan fa'lana fu'la. Nu katujuhna ulah sarua antara mudzakkar jeung muannas. Jadi kudu beda ya. Nah, lalaki jeung awewe teh kudu beda sabab ngahaja ku Allah dibedakeun. Dohiriyahna nu lalaki mah dagingna leuwih. Nu awewe mah dagingna kurang. Kelopkeun we renei maneh gitu ya. Sebab naon di mana aya baud akur jeung umurna. Umur nomor 8 sarua nomor 8 kelop. Ada lamun naon baud jeung baud bakal nyekruk moal. Ayeuna teh aya naon? Naon sebenarnya LGBT ya lepet gehu bala-bala ayo ngadonek perang gobang atuh moal anakan salilana ge
Nah, maksud tujuan daripada sebuah perkawinan itu, pernikahan itu adalah untuk meregenerasi daripada keturunan manusia itu sendiri. Ya. Lain sekedar hanya mencari kepuasan. Tapi ada fungsi lain supaya mampu melahirkan generasi yang lebih baik gitu. Eta mangan saukur hayang hitut ngeunah unggul. Manya jalu jeung jalu, bikang jeung bikang bisa anakan. Nu gelo ge cager heula. Majarkeun teh hak asasi. Hak asasi belah manana. Karena hal tersebut itu dikategorikan dengan normal. Tidak normal. Normal mah lalaki bogoh ka awewe bogoh kala alabatan nu gelo pan lalaki bogoh ka lalaki mah awewe bogoh ka awewe. Itu ya nu gelo ge resepna teh ka pasanganana nu gelo deh tak cek tadi ge nu gelo ge cager heula mun cager hayang gelo dar baudek jeung baudek dipasangkeun atuh nepi ka bulan buat yang jangan orang ge moal nyakru ya gitu. Guys, contoh tina sifat zahabas solihuna. Zahaba fi'il madi bina ma'lum, mabnina mabni patah. As-solihuna alif lamna ciri isim. Ya. Terus as-solihuna eta jadi fa'il isim dohir. Ieu teh sok dilogatan ku kalimat sopo. Mun cek bahasa Sunda saha. Dahaba geus lunga, geus init, geus lempang, geus kaluar. Geus naon lempang. Ya. Saha as-solihuna pirang-pirang jalma anu soleh lalaki maksudna ya. Alamat rofa wawu sabab jama mudzakkar salim tina sifat sabab nalika mufrad nama solihun sementara nun gaganti tina tanwin mufrad cek tadi seperti lapad umarun muslimun ayatan tanwin. Nah, dijabarkeun tanwin tersebut teh nyata ku bentuk nun aslina. Sabab tanwin teh nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi labdun lakhoton wawat pan. Ari tanwin teh nun paeh anu aya dina tungtung isim aya ucapan eueuh tulisan gitu. Tadi dieu mah nunna teh dibuktikeun ya bari dibere harokat as-solihuna. Nah, jadi inti jadi ciri wauna nah ciri jamakna nyata tina sifat mah naon kuwau ngan nunna ditetepkeun ya sebagai bukti real gaganti tina tanwin dina nalika mufradna gitu. Anapun lamun henteu nemu syarat alam atawa syarat sifat keur dina tingkah ropa keukeuh di akhirna make wawu jeung nun maka eta mah disebut kalimah mulhaq jamak mudzakkar salim. Ari mulhaq teh naon mun ceuk urang teh mah fotokopi.
lain asli ya. Model aya aceng puntennya, aya aceng lain turunan Nuriayi gitu. Eta teh disebutna teh acengna teh aceng mulhak sebutannya. Sababna lain turunan nana. Disebut aceng mulhak gitu. Pan ka ditu mah ya aceng beton segala tuh. Teuing di mana mitina pan. Itu ya mendek diukur kadinya. Jadi mana lamun kekeh kudu aya wau jeung nun eta mana didinya disebutna teh mulhaq jamak muzakkar salim. Mana contohna seperti lapad amiluna isruna ya itu teh mulhaq jamak. Eta anu sebutkan mulhaq jamak teh karena cekoida mapokna ulu wa alimuna illiyuna wa araduna syadda wasinuna wa shibhidainin wa bihi isruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna. Itu tah bab mulhaqnya. Jadi kesimpulanana setiap kalimat mulhaq jamak mudzakkar salim atau mulhaq jamak mulhaq jamak mudzakkar salim maka alamat ropana eta kuwau. Eta teh kieu. Setiap kalimah jamak mudzakkar salim gitu atawa mulhaq jamak mudzakkar salim pupus hiji mulhaqna. Ya. Jadi kesimpulanana setiap kalimah jamak mudzakkar salim itu atau mulhaq jamak mudzakkar salim maka alamat ropana wau ieu teh keur nyaritakeun wau jadi ciri ropa sebagai gaganti tina doma. Apa nu hiji mah domah disebutna teh i'rab asal. Anu tilu wau naon deui? Iya patah. Eta disebut naon? Niyabah gaganti tina doma. Tah ieu keur dirinci. Mana di antarana wau gitu ya. Wau jadi ciri jamak mudzakkar salim ya gitu. Terus ke eta teh nomor kadua kuduna teh nya. Lain nomor hiji dah. Ganti nomorna teka ieu teka omekeun. Kopina pait teuing gitu. Kopi paste. Yes, kadua wau dipake ciri ropa teh nyaeta dina kalimah asmaul khamsah. Hartina isim anu ngan 5-5na. Nyaeta hiji abuka, kadua lapad akhuka, katilu lapad hamuka, kaopat lapad puka, kalima lapad
malin. Ya. Eta disebutkan isim lima. Ieu teh lamun keur tingkah ropa. Cirina ropana teh kunaon? Kuwau. Sing ingat, ieu teh keur nyaritakeun bab wau. Ya. Dina tingkah ropa. Da lamun keur dina bab nasab mah engke lain ku wau tapi ku alif. Ra'aitu abaka, ra'aitu akhoka, hamaka, faka, zamalin. Ya, lamun keur dina posisina sebagai maf'ul. Ieu mah dina tingkah ropa kabeanana sebagai posisi isim fa'il. Maka kuropa cirina ropa kuwau. Jaa abuka, jaa geus datang saha abuka bapak sia. Jaa geus datang saha akhuka dulur anjeun. Itu. Nah, eta kekayaan ropa keur nalika jadi isim fa'il. Gitu ya. Oke, aya perubahan lamun dina nasab. Ya. Gitu. Tuluykeun ari lapad du eta ngagaduhan makna dua. Kahiji du bimakna sohib, artina ieu hukumna mu'rab. Artina du didinya bimakna sohib nyaeta artina nu ngabogaan. Ada sohibul kitab, inilah yang mempunyai kitab. Contoh mana anu bin anu, nah gitu. Jadi nu ngabogaan seperti du malin, ya, nu ngabogaan. Nah. Mana du bimana sohib karena cekoida. Mindaka du in suhbatan abana wal famu aisul mimu min hubana. Eta du bimakna sohib nu ngabogaan saperti lapad du malin nu ngabogaan harta. Itu yang mempunyai harta, yang memiliki harta. Nu kadua bimakna to'iyah. Teu kamu mikeun tah. Kadua tah. Ya. Du bimakna to'iyah. Ieu hukumna mabni sabab kalimah isim mausul. To'iyah teh babasaan hiji naon suku nyata iya kemarin tadi teu kaya jadi aya hiji naon muncuran tema aya hiji suku ya di suku Arab ngaranna to'iyah. Lamun dina bahasa Indonesia mah seperti kieu naon di Indonesia aya disebutkeun Jakarta. Cek bahasa Indonesia nama saya teh aku ya. Di Betawi mah aya gue lu. Nah gitu ya. Jadi babasaan hiji suku tina bahasa Arab. Sukuna suku
to'iyah gitu. Tadi dinyamah teu berbicara masalah kepemilikan bahasa kitu teh gitu. Istuning jadi babasaan we. Itu mun dina bahasa ieu nama ya disebutkeun to'iyah teh. Nah, jadi kalimat isi mausul nu sifatna umumiyah we mah kitu ya. Jadi babasaan maksudna. Itu. Jadi cek dina salah satu kitab nahwu produk Asy-Syafi'i gitu disebutkan dirinya bahwa kalimat du itu sebagianna tina istilah kalimat nu dipake ku suku to'iyah gitu nya. Nah, karena cek kaidah waman wama wa atu sawi ma'dukir wa hakada du inda toyin syuhir itu. Jadi nu papilerna mata nu kahiji du bimakna sohib. Adapun kadangkala du sok bimakna to'iyah menurut suku to'iyah ya gitu. Eta nu di garis bawahina nu kahiji urang mah ya. Gitu. Terus kan ari syaratna asmaul khamsah jadi alamat ropa ku wau eta ya opat. Mana hiji kudu disebutkan naon mufroda ya. Hanteu meunang tasniah atawa jama. Abuka henteu abawaika henteu. Ieu khusus dina wau alamat ropa. Kudu mufrad ulah tasniah atawa jama. Mana jama? Abuka hanya ya. Abuka. Tapi mana? Kudu mufrad. Abuka tuduh kasaurang. Nu kadua kudu mukabaroh. Hanteu meunang musaghar. Kudu mukabar ulah musaghar. Musaghar teh anu dikecilkan. Contoh Quraidun nan Qurodun pacul dileutikeun jadi Quraidun koren ya gitu. Nah koren teh pacul leutik gitu. Adi nah, musaghar ya. Tapi mana kudu kalimat aslina mukabar. Nu katilu kudu idofat hanteu meunang ifrad ya. Artina kudu kumpul antara mudhof jeung mudhof ilaih. Ulah mencil ifrad di dinya mah artina teh abu we bungkul. Tah henteu kitu. Tapi mana abu ka abu mudhof ka mudhof pun ilaih. Gitu tah. Abu teh naon cenah? Mudhof ka mudhof pun ilaih. Kumpul mudhof jeung mudhof ilaih teh disebut idofah. Gitu ya. Artina ulah kalimat tunggal. Ya, yang celing we sorangan kalimatna teh. Tapi mana kudu ngarangke gitu. Nyata antara mudhof jeung mudhof ilaih. Mencek bahasa lagi nama tidak bisa berdiri sendiri gitu. Dina wau ciri jamak kan asmaul khamsah. Jadi kudu abuka itu. Nu kaopatna nyaeta ulah idofat kana ia mutakalim. Contoh
naon jadi umpamana abi itu bisa ya. Abi mudhof iya mudhof pun ile abi bapak saya ya gitu. Nah, eta henteu kelop keur ngukur kana mana syarat isim anu lima. Jadi hiji syarat isim lima teh kudu mufradah ulah tasniah atawa jama. Nu kadua kudu mukabar ulah musaghar. Katilu kudu idofat ulah ifrad artina mencil nyorangan. Anu kaopat ulah idofat karena ia mutakalim. Tah ieu syarat isim lima anu opat teh dikumpulkeun dina kaidah mufradatan mukabbaratan wa idofatan wa idofatuha la lil ya'il mutakallimi. Kudu mufrad kudu mukabar kudu idofat ulah idofat kana iya mutakalim. Arti contoh konkretna abun jaa Abu Bakrin jaa fi'il di binana binama lum mabnina mabni patah jaa gitu. Nah, terus mana tuh tanda naon sebutna teh panahna teu pas. Dinahkeun salian tinu bieu kana lapad abu robah ieu teh. Yes. Mana jaa fi'il di kade jaa teh kalimah fi'il. Abu Bakrin itu kalimah isim. Abu jadi mudhof. Sabab eta kalimah isim. Ciri isim nyata ku tanwin anu dibuang sabab dek idofat. Asal nama abun ya. Itu asalna abun. Nah, mana jadi ciri isim ngan tanwinna dibuang. Pangna dibuang ku sabab dek idofat. Ari mudhof kudu sepi tina tarif jeung tanwin. Mata koyana alungkeun we tanwinna kaheurin-heurin karidu-ridu. Balangkeun sing jauh. Khalin anit tarifi wa tanwini syartun li awalin khilafusani. Itu eueuhkeun tah tanwinna eueuhkeun alif lamna. Abu jadi mudhof. Abu Bakrin eta fa'il isim dohir tina kalimah fi'il tadi Pak. Jaa fi'il Abu Bakrin jadi fa'il ya. Jadi setiap aya fi'il itu aya fa'il ya. Setiap ada kata kerja pasti ada yang mengerjakan. Arti setiap aya kata kerja pasti aya anu ngerjakeun nana. Jaa geus datang pasti bakal ditanyakeun saha nu datang teh? Abu Bakrin. Nyata Abu Bakrin bapakna Ki Bakar. Tuh. Jaa fi'il madi. Abu Bakrin itu jadi fa'il isim dohir ya.
alamat ropakna kuwau sabab kalimah asmaul khamsah aya Abu Bakrin itu aya Abu teh kuwau sabab asup kana isim lima gitu. Sementara Bakrin dibaca JR kulantaran cek tadi idofat. Bakrin teh jadi mudhof ilaih. Abu mudhof, Bakrin mudhofun ilaih gitu. Aya tanwinan aya sabab keur mudhof ilaih mah milih-milih antara tarif jeung tanwin. Mukhayyaron baina tarifi wa tanwin dopun ilaihi syartun makurin milih antara tarif jeung tanwin jadi syarat mudhof ilaih ulah kawin kaharti we nama idofat teh Abu mudhof Bakrin mudhof ilaih. Di mana kumpul mudhof jeung mudhof ilaih disebutna kalimah idofat. Ngan kade cek tadi ulah idofat kana iya mutakalim gitu nya cek nan eker dina syarat isim lima. Abun nu kadua contoh lapad akhun qala akhuka pek dek jaa akhuka jaa geus datang qala geus ngomong saha akhuka dulur anjeun qala fi'il di binama lum mabnina mabni patah henteu qalu tapi qala nya. Mun udah itu mah diasalkeun deui. Ari qala teh asal tah goer asal. Goer asalna qawa la kumaha tarsifanana qala yaqulu kul. Ya. Lamun nek di udag-udaga ditumakeun heula keneh sorok tah mah. Akhuka ieu jadi isim fa'il. Dan fa'il isim dohir ya, lain ku kata ganti tapi ku ngaran nu sabener. Nah, dohir akhuka ya. Tah. Akhuka didinya ciri isimna tanwin anu dibuang sabab dek dopat akhun teh tadi asalna nya. Tah. Terus mana alamat ropa wau sabab kalimah asmaul khamsah ka eta jadi mudhof ilaih gitu ya. Nah cenah bet henteu ku JR itu sabab eta kalimah naon anu disebutkeun mufrad mukhatab ya gitu. Akhuka dulur anjeun lalaki gitu. Contoh hamun yarhamu hamuhu yarhamu ya harap mudharaah. Harap mudharaah teh sabaraha aya opat nu disebutkeun ciri kamudhorean dikumpulkeun dina lapad anae tu hamzah a nun ya ta anae tu au nakti atawa sok nyebutkeun nakti dikumpulkeun teh cenah nyata nu punggunana opat hamzah nun ya ta. Setiap aya huruf dina kalimah fiil aya huruf nu opat tadi salah sahijina itu disebutkeunna hurufna huruf mudharaah geus pasti we eta teh kalimahna teh kalimah fiil mudhari. Oke maneh bisi aya pertanyaan yaqulu teh fiil naon cenah euy fiil
re. Naon nu jadi cirina aya iya harap mudhari'ah gitu. Takulu sarua fi'il mudhari cirina aya ta harap mudhari'ah gitu nya. Tinu opat tadi teh nu diteunna di awalan kalimat tuluy kan fi'il mudhari harap mudhari'ah iya na fi'ilna fi'il mudhari binana bina ma'lum ya. Alamat doma alamat ropa ku doma gitu. Sabil mudhari can patepung jeung se yarhamu henteu yarhama tapi yarhamu sabab ieu masih utuh belum tersentuh mana naon se encan papangi jeung amil nawasib tukang nganasabkeun encan papangi jeung amil jawajim tukang ngajajemkeun. Lamun papangi jeung se mah oyana berubah tina yarhamu teh contoh la yarhama. Jadi nasab tungtungna sabab aya tukang nganasabkeun naon lan amil nawasib atanapi jadi sukun jadi pae sabab dijajemkeun umpamana kaentepan amil jawajim lam yarham gitu nya. Pae mimna sabab aya jajem nyata tukang ngajajemkeun teh ku lam ya ke dina bab khususna aya amil nawasib jeung amil jawajim. Hamuhu eta jadi idofat mudhof jeung mudhof ilaih. Hamu mudhof hu taha domir ghaib jadi mudhof ilaih ya. Tadi mah ku kaf muhatab ya. Ieu mah ku naon domir hu tuduh ka saurang anu ghaib bari mudzakkar ya. Yarhamu hamuhu itu ya. Terus ayeuna mana ciri isim tanwin anu dibuang siga tadi karena ada idopa yarhamu hamuhu teh ieu keur nyaritakeun hamun ya. Kata dasarna hamun sebagai fa'il isim dohir. Yarhamu bakal nyaah saha hamuhu nu jadi bibina si jalma gitu. Alamat ropa wau sabab kalimah asmaul khamsah abun ahun hamun ya. Terus ayeuna fu pataha puka ya. Pataha geus muka naon puka bibir anjeun maneh keur sare nepikeun ka kerek bebeakan ceuk si Rahmi juru belah wetan rebo cenah gitu. Temalan ayeuna si Samsul juru belah kulon kemis nah, dua-duana calangap muka sungutna muka baham. Nah patah geus muka naon puka dulu puka cangkem anjeun itu ya nepikeun ka di asongan udud ya. Di asongan udud teh kuat kau apluk-aplukan sok jail nama di sare teh manya jelema sare jail gitu. Asongan deui lesotkeun deui antolkeun deui Allahu akbar. Pataha puka geus muka bibir geus muka cangkem anjeun baham
anjeun. Fataha fi'il madi bina maklum mabni patah. Puka eta idofat kumpul mudhof jeung mudhof ilaih. Pu mudhof ka mudhofun ilaih. Ciri isim tanwin anu dibuang sabab dek idofat asal katana tina pun nya gitu. Nah, terus mana pu didinya jadi fa'il isim dhohir. Alamat rofa'na ku wau sabab kalimah asmaul khamsah. Pataha geus muka naon puka dulu nen cangkem anjeun gitu. Kade keur nyaritakeun wau ya. Jadi ciri rofa dina ayeuna asmaul khamsah ya. Jadi sing ingat wau teh jadi ciri dina i'rab rofa itu dina dua tempat. Hiji dina jama' mudzakkar salim, kedua dina isim 5. Nah, contoh terakhir du lapad du wa innahu ladu ilmin ya. Wa innahu wauna wau istinafiyah. Innahu didinya disebutkan amil nawaseh engke aya dina inna jeung dulurna. Hu jadi isim inna itu. Nah, anu fungsina diantarna inna teh nyaeta tansibul isma wa tarfaul khobaro. Sok nganasabkeun kana isimna ngaropakeun kana khobarna. Innallaha ya laghafurur rahim itu. Gas inna jadi amil nawaseh. Hu jadi isim inna. Lam ladu ya eta jadi lam ibtida. Du jadi mudhof. Terus mana? Ilmin ladu ilmin jadi khobar inna. Alamat rofana wau sabab kalimah asmaul khamsah itu ya. Ladu ilmin du mudhof ilmin mudhofun ilaih itu ya. Wa innahu jeung sanyanyana itu kalakuan ladu ilmin yakti tetep anu ngagaduhan ilmu gitu. Di mana-mana idofat, di mana-mana du idofat syarat kudu kana isim jinis ya. Syarat kudu kana isim jinis seperti bieu du ilmin ya gitu. Cek tadi ulah kana ya takalim salah satuna ya gitu ya. Dina syarat isim 5 teh pan kitu. Nu terakhirna teh ulah idofat kana ya mutakalim ya gitu. Jadi kesimpulanana wau dipake ciri kana i'rab rofa eta dina 2 tempat. Hiji dina kalimah jama' mudzakkar salim, kadua dina kalimah asmaul khamsah. Karena cikoidah wal wawu fi jam'id dukuris salimi kasolihuna hum ulul makarimi kama atat fil khamsatil asma'i wahyallati ta'ti alal wilai abun akhun amun wa kadu jaro kullun mudopan mufradan mukabbaro gitu ta. Sekali deui wau jadi ciri ropa nya
eta dina dua tempat. Hiji dina kalima jama mudzakkar salim ya, seperti jaa solihuna itu. Kadua dina kalima asmaul khamsah anu lima teh abuka, akhuka, hamuka, puka jeung dumalin itu. Eta keur dina tingkah ropa ya kade. Engke mah berubah lagi dina naon anu sejena mah gitu. Tetep sifatna isim lima ngan dina tingkahna lain ropa engke mah contona nya gitu. Contoh ku alif engke tah. Wa amal alifu patakunu alamatan lirab'i bi tasniyatil asma'i khossah wallahu alam bisawab. Rabbi fana bima 'allamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antarzuqona wasi'a wa antarzuqo amanna abdi tawasul ku pamaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran sareng